Dulur kuring sadayana di mana wae ayana sim kuring kaleresan kadongkapan saderek Dodi anu kawit sami di Cipari oge nya. Mohon nya ieu mah obrolan santai lah gitu. Ngobras cerita nama ngobrol sareng Asep. Nah, langkung ti payun meureun sim kuring teh hoyong terang profil Kang Dodi, basic Kang Dodi. Kang Dodi teh kumaha gitu maksudna profilna mah enggak diterangkeun ku nyalira bae. Dulur kuring sadayana alhamdulillah hatur nuhun Kang Asep, alhamdulillah tos mencatatkeun abi khususna tiasa silaturahmi nya di ieu patepatan nu alhamdulillah mudah-mudahan penuh keberkahan. Tadi dicarioskeun cenah ge nuhunkeun profil abdi, wah luar biasanya. Ya, teh maksudna secara basic keluarga gitu maksudna teh istri saha namina, kawit di mana, putrana gaduh sabaraha hiji gitu kan meureun anu saranna semacam santeraan. Oh, leres siap. Oke. Lahirna heula. Oh, lahirnya. Gitu. Sim kuring teh nami asli nama Dodi Iskandar Buda. Lahir. Lahir teh mudah-mudahan lahir teh kaping 5 Agustus 1988 hiji. Kelak tadi teh aya mudah-mudahan. Berarti masih ragu gitu. Karena kelahirannya kuah. Laras sih lahir kaping 5 bulan Agustus 5 Agustus 98 hiji. Nah, hari ayeuna istri di mana? Nami istri abdi eta namina Iin Sunangsih. Kawit di mana? Kawit di Sembawa, Kecamatan Jalaksana. Cing apal teu tanggal lahirna. Tanggalna teh kaping 2 April. 2 April Sami 98 hiji. Berarti sama. Kita kenal di mana eta sareng istri? Aduh, masyaallah. Kita kenal disebutkeun dulu. Atuh ya karena ieu mah supaya tararang we sadayana gitu. Oh, biasa be kapendak di jalan cenah. Oh gitu. Biasa ninggalin nonamina nuju Amangan kan. Oh. Aya lumayan gitu. Cik ari ngahasilkeun putra sabaraha hiji ti istri nu ieu teh. Oh, ti istri nu ieu berarti. Ulah tuh. Ti alhamdulillah kayaknya nambah hiji irit pisan aya rencana nambih deui. Iya pasti. Apa nambih ti ulah tuh. Alhamdulillah hiji namina teh Muhammad Abdillah Ayin Alula. Ayeuna teh umurna tos aya nincak 3 tahun setengah. Berarti lahir tahun 2018. Bulan November. Kaping 20 genep. Kaping 20 genep November 2019. Berarti 4 tahun ya. Mohon insyaallah pada 4 tahun ke berarti kantun sabar sasi deui kirang langkung gitu. Nah, ayeuna hoyong terang profil Kang Dodi tina masalah padamelan. Oh, padamelan. Abdi alhamdulillah Kang abdi teh kawit mulai alhamdulillah abdi ngaulang Kang. Ngaulang di mana itu ngaulang? Abdi ngaulang alhamdulillah pertama kali abdi mulai ngaulang teh di 2010. Di mana? 2010 eta abdi pas abdi keluar keluar SMA lah bahasana, keluar di SMA di pesantren Ciamis Darussalam. Abdi alhamdulillah ngaulang mulai ngaulang di madrasah diniyah anu ayeuna disebatkeun madrasah diniyah Binaul Ummah. Dari kampung kurma masih madrasah Qurrata Ayun. Nah,
Selami itu teh Datus Lami pertama kali sabar tahun. nya kirang langkung sampai 2018 mun telepat Oh di korek di di madrasah eta teh. Terus abi ge pernah oge ngaulang di ieu masih kena formal oge non formal nya kanya. Alhamdulillah bi ngaulang oge pernah di masih sami di madrasah diniyah oge eta di MIPUI di MDPUI. Oh di 2018 eta teh langsung ngalih kadinya gitu. Dengali sih maksudna mah mun urang mah nyabang lah gitu. Karasakan di Bina Loma mah sonten umpami di MDPUI mah siang. Oh jadi ini teh masih nyabang. Kerasan aya mantos henteu. Lantas teh. Kapungkur eta mah kan. Kapungkur. Kapungkur pan pengalaman ya. Iya. Pengalaman ngaulang abdi eta. Terus alhamdulillah 2017 terus Berarti ceritanya mundur ya. Tadi terus 2018, akhirnya kan mundur ke handap. Kita maksudnya kan maju. proses perjalanan menuju abdi. Iya. Kan alhamdulillah tadi 2020 sampai ke 2018 abdi masih ngaulang di MD Bina Rumah. Terus ngaulang oge di MDPUI. Eta cuman beberapa gitu kan, beberapa tahun lah gitu kan. Terus alhamdulillah abi oge istilahna mah ngaulang deui nu formalna. Ari kamari makan maksudna berarti 2010 mah lebih ke non formal karena madrasah diniyah kan sifatnya. Terus alhamdulillah pernah ngaulang oge di MI di madrasah ibtidaiyah di PUI Cipari. Alhamdulillah lah kayaknya sabaraha sasih gitu nya. Terus alhamdulillah bi ngaulang di OGD di MI PUI Kuningan. Nah, kalau di Syekh Maulana Akbar. Eta teh nembe pendidikan wungkul pengalaman belajar, pengalaman kerja lah istilahnya namanya. Ya. Coba disingkat bae sampai ke ayeuna 2023 teh gitu. Kami cepat. Tapi 2018 berarti langsung fokus keluar di MIPUI Kuningan. Fokus di dia fokus gitu. Di RA. Oh di RA Binal Ummah sampai ke ayeuna 2023. Alhamdulillah 2023. Nah, kira-kira telah mirang-mirang kan Kang Rodi teh bade di calon kenya. Calon naon tah?